parah nih. Well, lagi apa Sal? Hah? Sendirian aja ya? Hah? Anak muda naik motor kelek jomblo. Hah? Iya, aku aki-aki juga. Aww-nya ngurang kene. Well, bye. Balap tinaing. Kawannya wah. Moal balapan aing mah kira-kira big. Lain motor balap ieu mah. Haha. Motor KLX diajak balap moal balapan. Darah kaleci semisal. Wah kawan. Bye. Aduh, kamu gimana, gak apa-apa? Nyeri lain gak apa-apa, nyerah. Ya kejepit cukup dah, aduh, aing. Laki-laki teh meni lembaga ya segala. Iya, kakinya sakit, aing kamu. Tapi ngajak balapan atuh. Aduh, ya tolongin. Sal, Aingan di teteangan eueuh kira-kira big. Nyangsang di dieu. ini aku kejepit kakinya, tolongin Sal. Bawa rumah sakit ke dia, Sal. Ya ngajak balap segala kakara. Sal, Can buatin. balap geus nyung sob. Aku mah balapna. Aduh, kaki aku potong kaki ya. Bawa rumah sakit ke dia buru. Sal, buatin. Moga yang pisan. Laki teh atuh lembaga ya segala. Ngajak balapan. Bisa, ayo otak. Iya, aing tulungin. Dia semua aing. Bisa, eta malah awewe aing jadi bawa. Bisa. Mah. Iya aduh. Bisa, goblok. Ya awewe aing jadi tulungin dia. Mana? Tulungin. Man. Aing gowo. Ya kumaha. Oh, Opik. Oh, aya ieu jago ya bisa dibeli mah. Poe ka dieu ayeuna. Heuh sok, da urang imah ieu teu ka mana-mana. Heuh sok. Aing amit kudu marah hayang teh dijual kok aing lah. Kucing meuli ame parah. Pik ke mana? Kasih wadoyo. Naon? Depan hayam cenah loba hayam lah itu. Oh, urang sarua tuh ke Subang Doyok mah. Ayo barang. Oke. Aing dilapisan atunya. Tuh, aing ada perlu. Aya. Kagar, Alhamdulillah, Pak. Emang gede. alhamdulillah. Kamang kita ki mana ieu barangnya Opik? Tak beneran panggil di dinya. Oh, tah eta aya nama Opik. Halus soal. Geus sabaraha kuragan ya? Kan pernah murah atuh, Opik. Urang tara dipurak-purakan aya mah. Da kandang oge kenek moal murah. Wih, lain murah tina tangkal atau ieu mah maksudnya murah guluna geus sabar kali kuragan gitu. Sugan aing teh murah tina tangka. Nya teuing aing mah terang hitung bulu hayam. Hitung itu serangan. Tembok serangan sok aing mah teu nyaho masalah hayam mah. Wah, badag euy, heueuh ieu mah. Nyaho oh atuh. Ukuran 5 ieu mah euy. Paten nah yang sabaraha ya, Pak? Aing kayang 500 ieu teh. Halus dong euy hayamna. Da urang pancen teh nyaho aya urusan hayam mah. Aing meuli mahal teuing kali 500. Ya, 500. Geus we aing babaturan nu butuheun. Heuh nya. Heeh. Sok we ku sawe urang mah. Aing bawalah ke babaturan 500 mah. ji nari pangna dibawa itu aya urang kumaha, Pak? Pik, kek ku aing dibere ieu komisi mah. Nah, kumaha mah jadi pikiran mana apan kurang kredit tawa aya pang dibawa, Pak. Ji, nek nyaho teuing aing mah teu nyaho Opik, ngapan jeung Opik kan lagi Mang Jack teh. Aya sugan aing teh duaan rek barisnis. Kan si Opik. Ku aing hayamna dijual atuh cenah ketempuhan. Aduh, nah kumaha eueuh wae sih, Bah Jack. Ih, nyaho aing mah teu nyaho, aing mah teh yang nyaho Opik. Aduh, aing. Uang Opik telepon atuh, cih. Abi teh main bawa wae itu para rugu mah. Heeh, nah kamana jalma ujug-ujug cok kena hayam ini. Aya sugan aing teh jeung Opik. Ribet hantu, Wak. Buat hantu tadi lagi panggil di jalan, panggil di parapatan. Telepon ajaran sok aya urang teh yang nyaho da tadi naik ka dieu jeung Opik. Oh, cinggeran uang ditelepon. Aduh, aing mah kamana Sok jalma telepon. Main bawa wae sugan aing teh geus bisnis para rugu jeung Opik. Bet acon. Halo, aing mah tadi aktifkeun tuh dulu memanggil. Cih, aing. Aing. Iya nah di mana eta Mang Jack teh sok di mana kan mereka sama ibu di penjara. Nya poe tau ke kakare keluar ngan heueuh ya. Aing mah babar anjing jalma kitu atuh. Cing atuh langsung susuh wae. Aing mah asal dilak. Ulah main susul wae aing mah teh yang nyaho aing mah bayar we ku sorangan hayamna. Ji, apan hayam lagi ku si Abah. Urang mah teh yang nyaho da sorangan urang menawarkeun ka sorangan tadi na. Aing mah pira kurang kudu mayar ieu, Bah Bang. hayang nyaho urang mau Opik.
Urang menawarkeun ge ka Opik aing mah. Mang Jack urang mah teu nawarkeun ka Mang Jack mah. Aduh, aing euy. Ya tuh lah ya, urang di susul ya si abahna ya. Tah, Aduh, aing mah ieu mah 400 eta tah. wayahna heula engke ditambahan deui lamun geus kapangnya mah ayamna. Jika tugas lah, wayahna wae bohongan we tuh ngajak jamak kitu atuh. Aing ngajamak ngam katingal gedang aing masih banyak. Aing mah hayang nyaho. Erek ku si Jack, erek ku sadi bawa penting jeung Opik ka dieu na. Ke Bandung, Jang. Oh, mereka ke Bandung. Kalau kadelan indung aing nih, Mang. Ya, sabarang geus ke Bandung. 50.000, Jang. Jadi duaan 100. 50.000. Heeh. Ayo naik, Mang. Bir, tarik. Bener teh ka Bandung. Benar si teman doyak. Ayo tarik. Kade salah sia tapi omongan deui aing kamari ge dicarekan. Mang, stop, Mang, karen, Mang. Hap. Oke lo. Ibunya tadi. Jang, kira rek ka Bandung. Iya, Mang, urang pengajaran unggul hayang hembak kelap teh sebanteng ngeunaheun nih, Mang. Tuh jadi mama aing kabur sieunan ku Mang tah. Balik tau. Malayok. Royan dia mah. Cek aing ge naon sing bener nanyana aduh. Aing kenek kos ka Karawae kenekan geus 5 bulan saade deui. Tarik teh. Neng, ke Bandung. Oh, tapi abi teh nu buat budak tuh juga cai. Sok we naik ke lah. Budak mah ku abi kayak diteang. Sok mengenek. Saha deui atuh nelpon. Halo. Aing ngala budakna ka cai. Oh. Iya di dia kene. Oh geus ngadaguan. Oh, siap. Oh berangkat. Oh, segala budak-budak teh. Iya nanaonan, Man. Hah? Mobil mana? Nanaonan ieu. Padaya. Goblok ka ditinggalkeun di aing. Nanaonan ieu. Padaya. Mang Jack. Kemana Mang Jack? Naon? Anjir, Sal. Naon? Ini mobil siapa? Ya mobil urang atuh, mobil sadeui. Anjir, keren. Mana bener gak nyangka, euy. Atuh. Masih bujangan, anak muda, mobilnya keren gini. Nih, kenapa budak letik itu dibawa? Jangan panggil aku budak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Buluan. Mau kemana, Sal? Iya tah Mang Jack tah. Ek balanja kain. Oh, jadi pengusaha muda. Mana naon belanja kain produksi naon? Biasa gamis. Oh, hebat, euy. Aku mah tuntang lantung we kahilir ka girang, Sal, kayak yang nu gelo, euy. Dengan duit murah tapi eueuh wae. Tapi Mang Jack ikut bungah lah, kamu sudah menjadi sukses. Oh, kadinya. Nya kadinya tah. Ya, atuh sok, Sal. Nya. Ayo atuh nya. Ya. Hebatnya si Sal, nggak nyangka sudah jadi pengusaha muda yang sukses. Mobilnya Mercy, mau ke toko kain. Hebat sih. Sal, meuli kainan motif nu kamari we. Siap, Bos. Nu kieu lain, Bos. Nya eta bener. Oh, siap atuh nya. Anterkeun wae ya. Anterkeun. Ngaku-ngaku sih ya, mobil bagus, boga kompensi, yuran gamis, tapi padut, dasar anak si Madoyok, sarungana jeung bapana, gede wadul. Well, bye. Ojek. Aki-aki rabi ngadat. King, kunaon aki-aki rabik dia? Ngadat, King. Adat. Heeh. Goblok mau ditojok dadana ku aing nya. Wani kitu. Wani aing mah. Bener. Aya balik deui disikat ku aing. Mang Jack. Ulah balik.